dengekeun keur sararia koploknya ya. Ayeuna mah geus eureunnan ulah sok ngomongkeun wae gubernur Padedi goblok. Percuma da moal aya artina keur sararia mah moal. Ayeuna mah kieu we kudu dipikiran ku sia koplok. Wawadukan ayeuna ngomongkeun Padedi. Nya cek aing gitu ieu mah. Da Padedi mah ye rek diomongkeun rek henteu da anger si Padedi mah atuh geus loba duit goblok. Tinggal sia berpikir. Ayeuna mah kudu berpikir na kumaha carana duit sakitu we atuh. Wawadukan sia mah capek-capek ngaromongkeun Padedi anjing. Bos aing mah tara ngomongkeun hayo we aing mah di kebon goblok. Melak sampo, melak cau anjing aing mah. Boga duit aing jalan-jalan jeung barudak aing mah sakitu we matak aing mah senang we wawadukan kudu ngaromongkeun batur. Diri sorangan we pikirkeun jeung keluarga sakitu teh aing mah mata kudu ngararopi koplok sia mah edan goblok teh.